kapanggih deui jeung abdi Natasha Anggraini dina Breaking News poe ieu pikeun warta-warta sing aktual jeung faktual. Warta poe ieu dongkap ti Australia nyaeta vaksin anyar anu kapanggih nu tiasa nyegah kanker serviks. Hiji panalungtikan di Melbourne mendak yang penyakit kanker serviks tiasa dicegah. Perkawis eta dimanawikeun berkat kapanggihna vaksin anyar nu ayeuna dikaji ku otoritas Australia. Panalungtikan anu dipimpin RS Royal Women Hospital sarta Victorian Cytology Service ieu nalungtik hampir 800 sampel kanker serviks. Maranehna mendak vaksin Gardasil anu dibikeun ka murid sakola kabuktian sanggep nang tayungan 77% siswa panarima vaksin ieu. Studi anu dibawarakeun dina International Journal of Cancer ieu mendak vaksin Gardasil anyar nu tiasa ngalindungan panarimana ti 83 rupi kanker. Panalungtik utami Associate Professor Julia Brotherton nyarios vaksin Gardasil ieu kanggo dipake di Amerika Serikat jeung New Zealand. Mangpaat sanes vaksin ieu teh dosisnya anu langkung sakedik. Vaksin anu aya ayeuna dibikeun ka generasi anu merlukeun 3 dosis. Nanging Profesor Brotherton nyarita lamun dibikeun sateuacan umurna 14 tahun, vaksin anyar ngan merlukeun 2 dosis. Pamirsa, mung sakitu nu dipikahatur, dugi patepang deui di sanes wanci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.